Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Etalah doa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Langsung reda Kangjeng Nabi Musa teh marahna. Sebab marah Kangjeng Nabi Musa malain ku nafsu. Marahna lillahi ta'ala. Moal aya Rasul Nabi marah ku nafsu moal aya. Mentak urang ge resepna kudu lillah, bendukna kudu lillah. Marahna karena Allah, resepna karena Allah, karak jadi jelema. Lamun resepna can karena Allah, marahna can karena Allah, walaupun eta make sorbana gede di mama-mama di kiai-kiai, eta encan jadi jelema kasurupan setan. Setan kene. Kiai resepna kanu sugih teresep ka hartana lain karena Allah, kiai setan. Tokoh masyarakat resepna ka jelema teh kana hartana lain jelema, setan. Lamun aya kiai resep ka pamarentahna karena Allah, tapi resep kana bebereanana kiai jurig. Ustad momonon. Saya kemarin orang dengan kiai bener-bener kiai. Itu cenah itu kiai gimana termasuk aing sarua. Aing kiai momonon ieu sebenarnya mah. Saya kemarin orang dengan kiai. Jak kuari wa kiai asuh deket jeung pamarentah resep kana bebereana lain dek berjuang. Resep kana sugih lain resep kana jelema karena Allah na nek dituduhkeun eta mah resep ka hartana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah karena bantuanana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah karena kehebatanana. Lah nu kos kari itu jurig-jurig. Moal bisa dituturkeun jelema kos kitu. Sebab engke lamun resep kanu sugih, resep ka harta, nah ketika teu dibere ngomongkeun. Sugih ongko bebere anti lo, teluh bae kitu ku aing. Tungtungakan kiai neluh nu sugih. Tuh, datang pejabat sekali dua kali, goblok tah mah pejabat. Datang ongko mere henteu ka aing. Sakali aing ka ditu, aing teh ngadoa dibere ngan 300.000. Sapira 300.000, uang transfer 300.000. Aduh, kata kiai itu beres mas gitu. Ente karena Allah. Resepna ka pamarentah masalah resep teh lain karena bebereanana, lain karena jabatanana. Resep teh ku peduli na ka masyarakat. Aing dek bantuan, ilu dirinya berjuang. Sakemampuan aing, takara karena Allah berjuang aing mah. Caranya anak. Ketika nyana mere, ulah diterima ku urang. Ayo letik mah. Siapa sok aja tungtungan gitu teh teresep aing mah. Ulang geus. Menyatakan ulama, ieu mah neuk ngabantuan, urang berjuang, ieu urang rarapi. Ieu negara urang dititah ku Allah sebagai pengganti kolot-kolot urang baheula. Ieu urang rapihan jalan, ieu urang rapihan jalan China, ieu urang rapihan kebersihanana, melibatkan instansi kan berarti ulah yang dibere, ieu urang babarengan lillahi ta'ala lantaran aya dalil-dalilna. Atuh mah teu kunaon? Tapi teu ngarusak sana jangan resep ka pamarentah ge. Ieu mah resep ka pamarentah teh hayang dibere, hayang kapake. Ketika teu dibere tersebut. Nah, eta mah cilaka tah nu kos kitu tah. Tapi di urang mah eueuh sih kiayeuna nu kitu mah. Maksudna nu hayang dibere mah eueuh. Eueuh kabeh ge karena Allah. Eueuh kadeleuna kiai di urang karena Allah geus aya geus sakitu geus alhamdulillah. Cak kiai.
puguntu atau aja nyaho iya hese aduh karena Allah hese Masya Allah ayo Kangjeng Nabi musyarat benduna reda benduna sama sekali walamma sakata Musal ghadabu ketika reda kabenduti Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ieu teh lamun cek tukang bayan mah nu kos kieu ngaranna majaz dan majaz akli mata wujida majazun akli wujudat isyaratun makniyatun jadi cicing mah kapan kuduna kana ngomong sukut uskut la tatakallam jadi ngomong bahasa sakata mah ai bendu mah pan lain ngomong gerak jero hate geus ngaisdadkeun makna sukut kana godob isdadu syai' li ghairi mahalihi puyang tak aja geus kitu puyang ngaji geus kos kitu geus puyang mah kajeun kumaha jadi berarti majaz akli geus wa taujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti ieu isyarah makniyah carana kumaha tuh ari isyarah makniyah mah beda artina ditutur musabbah dipikeun musabbah beh tuh jadi ge godob teh ya musabah disarupakeunana teh seakan-akan godob teh jelema seakan-akan jelema godob teh ya berarti godob teh ya ieu teh ya manusia insanun anu osok ngomong ngusok cicing nu mantak dibahasakeunna walamma sakatal godobu ye jangan besi puyang atuh aing ngomong puyang tuh manusia nu teu ngaji santri ge ngaji puyang eta ngaji hese na ngaji teh kos kitu ieu keur cerita hese na bela lamun diteruskeun ja hese anya pohoan buku ngaji eta kos kitu jadi lamun ku ahli bayan nu geus ka implang ngaistankeun mana sukut bahkan biasana uskut la tatakallam cicing ulah ngomong jadi ulah ngomong teh sukut sakata Zaidun cicing bae ki Zaid sakata Amrun cicing bae ki Amrun nah kuari mah sakatal godobu ai godoba papan lain ngomong marah jadi kuduna lain sakata nu mantak di dieu ditafsiran ku Imam Jalal sakatana bimana sakana ente deuk mana sakata bimana sakana istiarah keneh sarua bae tuh hari berjalan di napiil berarti wa injarat pipilin au piharpin au musakin patabayatan tapi tamangan nasta'il leutik kitab nasta'il mah leutik ngan ge 2 lembar bari ngising ge teh mah katalar kos kitu mah tuh bari ngising ge lain katalar keluar bener itu geus atawa sakatana geus bae bimana asli cicing teh cicing tina ngomongan godobla berarti bimana insan babari atuh tuh jadi deuk dikukumahakeun ge ari kudu geus ngaji ilmu bayan mah jadi bae jeung eueuh salahna deui geus teu katara dina salahna ge mantap kiai mah kadeungna bener bae padahal masalah tah ieu badak dipondokeun mah santren keuna nyahueun bisi salah ke aya bahasa-bahasa dina Al-Qur'anul Karim urang kan tita merenung hari urang merenungna langsung tina tarjamahan bae mah tilok datang ka hate coba ge urang renungkeun make bahasa nu aya dina terjemahan teu harti kulo ge sok maca terjemahan teh isi kiamat terjemahannya ku aing bege teu harti kumaha ku batur nu bodoh apa aing nu pinter ieu sebenarnya teu harti jeung ieu ngartikeun tangan rada lumayan doang we rada lumayan jang nyimpul-nyimpulkeun adapun kepanjanganna atuh hese kudu diaji tah Pak tuh barang reda bangsa kata macicing lain reda sakana berarti tiis kabendu Kangjeng Nabi Musa teh lantaran bendu nagekan karena Allah ketika geus nyaho alasan-alasan Kangjeng Nabi Harun
anu dipakai ke benduku Kangjeng Nabi Musa kuari geus kanyahoan. Oh ternyata teu salah, inu jadi lancik teh horeng lain teu berjuang ngan horenganan innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani, horenganan teu nganggap kaum teh bakal dibunuh Kangjeng Nabi Harun. Dirangkul, beres dirangkul didoakeun reda kuari ke bendut teu aya bendut. Masya Allah cepet jasa. Urang mah lamun marah ka hiji jelema ka bawa paeh. Ka bawa paeh urang mah tah marah teh ka anak bae ka bawa paeh ka anak. Ka kakak, ka adik ka bawa paeh. Emang meureun urang mah jurig balulu di jerona ieu. Mantak naon sih hahampuran, hampura atuh kasalahan. Hampura tanggeunaheun. Mantak urang mun boga batur sering hampura geunah. Anu telok belikan teh belikan tu dek hampura tahunan. Ya sebab baturan ongkoh tapi haju ka dituna pisah. Teh mah tidak bagus ongkos itu. Neangan babaturan anu salah masalah kayak ngahampura. Malah mali bebab malah mah nya ngahampuranya bari mere. Ngeunaheun teh eta kos kitu. Waalaikumsalam. Aduh, kamari ente marah ka ananya. Aduh, anak hampura. Iya eta mah ngahampura geus lah urang silih hampurakeun. Eta naon teh bungkusan? Tadi di jalan ka dieu neuk mentah hampura ngaranna ge ieu. Tah, meuli jeruk tah. Sabar eta aya sakintal. Masyaallah. Ya, ulah bohong mah geus tah mah geus bae. Ulah dibagikeun ka sasaha dahar bae ku ente sorangan. Terus seru aja nyungkun teh mah. Ya Allah. Nah ya, barang Kangjeng Nabi Musa reda tina godobna anu tadi lo yakni Taurat pamere ti Gusti Allah anu panjangna sababaraha kaul diantarana 7 meter diangkat dialungkeun ku Kangjeng Nabi Musa jadi pecah ku Kangjeng Nabi Musa iloh anu pecah teh tadi dicokot deui ya geus reda ku ari pan tadi wa alqal alwaha barangkeun eta kitab Taurat ku ari kan geus eueuh marahna akhadzal alwah allati alqaha cokot deui ku Kangjeng Nabi Musa. Di jero kitab Taurat ternyata horenganan wa fi nuskhatiha hudan. Isi kitab Taurat aya pituduh nuduhkeun minad dhalalah tidak kasasaran. Nomor kedua wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Jeung dieus-eusina di jerona rahmat ka jelema-jelema nu sieun ka Allah sebagai pangeran. Atuh sarua jeung kitab Al-Qur'an. Di jero Al-Qur'an teh hudan nuduhkeun Taurat ke sarua. Nuduhkeun tentang perpolitikan, nuduhkeun tentang perekonomian, nuduhkeun tentang perbudayaan. Aya kabeh dina kitab Taurat. Al-Quran ge sarua hudan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan. Ulah neangan kitab hararese atuh Al-Quran beja geus jelas Al-Quran mah tilu bogana ti Gusti Allah dibaca panghareup nah deui. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka neangan kitab segala ka toko-toko kitab nu ala lajur kos kitu. Geus kitab eta bae. Al-Qur'an. Ulah hese-hese. Neangan perpolitikan, baca Al-Qur'an. Akur henteu jeung politik nu aya di Indonesia. Mun teu akur, engke di akhirat tanggung jawab. Tinggal sakitu bae. Hudal lil muttaqin. Urang diceritakeun perekonomian baca Al-Qur'an. Imimiti urusan jual beli, hibat-hibatan, urusan-urusan roh nu gade menggade dan berbagai-bagai muamalah geus aya dina Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin. Ketika
mana teh akur jeung Al-Qur'anul Karim tinggal tungguan main ke di akhirat ulah hese-hese da kredit atuh geus aya jadi Al-Qur'anul Karim aju kredit model ente akur teh jeung Al-Qur'an tinggal ditanyakeun ka kiaina kiai nu bener lamun kebeneran kiaina anu teu make Al-Qur'an atuh sarua bae eta mah disakompet daunkeun dihijikeun ke di akhirat dia teh Al-Qur'an hudal lil muttaqin ulah hese-hese dek naon deui perpolitikan baca Al-Qur'an, perekonomian baca Al-Qur'anul Karim, perbudayaan baca Al-Qur'anul Karim hudal lil muttaqin ay muttaqin geus kumaha alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum pan ku ente sok dibaca mantak terus bae unggal ngariung ge malah mah dibaca ngariung dibaca segala dibaca eta teh supaya asup ka jero hate ya bupati ge mun ngariung maca eta gubernur mun ngariung maca eta PNS mun ngariung maca eta camat maca eta tapi nyanangan maca doang disungut doang teu asup ka jero hate dibaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin oh ya kitab Al-Qur'an anu agung teh horenganan sebagai pituduh ka muttaqin lamun bener-bener nuturkeun Al-Qur'an berarti nya muttaqin teh jelema nu bakal diasupkeun ka sorga lamun henteu nuturkeun kana Al-Qur'an berarti lain muttaqin anu engke di akhirat bakal ka neraka tinggal kitu doang berarti dibaca ku para pejabat horenganan nya maca tapi teu make horengana bakal jadi ahli neraka sakitu doang masalah baca ku sia sambil ngariung Al-Qur'an geus kieu bae sia ngan maca doang diketrok sia ku aing diketrok dikerekam sia ku aing je tuh ai urang mah geus sakieu mah alhamdulillah ku make atuh rada deureus bae kitu osok make ya setengah lah ketika dibere jaho haram tamah cak Quran ge ulah urang heula awewe kudu peureum urang beunta bae tah sia komo lamun ngongkong terus malah mangarep-ngarep ngararongkong kabeh iya hudan nuduhkeun kitab Taurat geus aya kabeh dina kitab Taurat aturan berpolitik, aturan berekonomi, aturan berbudaya, bersosial dan lain sebagainya aya terus kitab ti Gusti Allah mah ti mimiti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil datang ka kuari kitab Al-Qur'anul Karim teu jauh sarua hudan minad dhalal nomor kedua rahmatul lilladzina hum lirabbihim yarhabun sebagai kadeudeukanya rahmat ka jelema anu sieun ka Allah dirahmatan ku Allah urang kuarikeun sieun ya ka Allah nu mantak diuk ngaji ge ieu teh sieun ka Allah hayang nyaho Allah teh kos kumaha mun bisa mah kadeuleu Allah teh mun bisa ngan kulantaran teu bisa karasa ge can bisa atuh bebarengan jeung nu geus boga rasa nu boga rasa ge teu kanyahoan di mana bae geus lah tuh ngadakeun bari ngopi-ngopi geus kitu bae lumayan kan masyaallah di luar mah pan ieu ngaji teh ngopi ongko ngaroko ongko nyaplek ongko emang aing teh nyaho dah cenah so amat kiai nyaona di mana ai urut ngajina loba cangkang pan eta urut sia meureun kacang ambalaya, bacang ambalaya, karena tak lamun lain urus sia sinaon. Berarti kan sia salila ngaji nyaplek terus. Ye, aing mah ngaji sia mah nyaplek. Sarua jeung anu nyayomkeun aing. Kiai mah kiai kena ngaji, aing mah aing barang dahar. Pan tolol eta jelema kos kitu. Ieu mah keur carita atuh kajeun ganjaran mah meunang bae. Nyana meunang urang meunang atuh masalah mah keur carita doang. Ngan nya nama saperapat lah ganjaranna lah aing usul ka Allah gongsi ulah penuh atuh mah ieu aing di majelis mah nya diakurkeun jeung nyana bener teu tuh siapa akur bae geus sia ge sabenerna hayang barang dahar teh ya Allah ieu hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun
setelah Kangjeng Nabi Musa kuari merenung, Kangjeng Nabi Harun teh selalu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Renungan Kangjeng Nabi Musa teh ngerenung tentang kaumna anu aneh. Kangjeng Nabi Musa teh cikene berangkat perang jeung Raja Firaun, dibawa ke arah tauhid, nauhidkeun ka Gusti Allah, percaya penuh. Kaum teh datang ka nyebrang, ningali mujizat, bahkan nyana melaksanakan milu. Di jero mujizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, tapi ternyata kakarak ditinggalkeun 40 poe bae ge aya Musa Samiri anu nyiptakeun ieu anak sapi pedet. Kunaon ngagelok ieu kaum ku babari amat cek Kangjeng Nabi Musa. Direnung ku Kangjeng Nabi Musa teu eureun-eureun, masyaallah karim, menuduhkan jelema supaya selamat di dunia wal akhirah. Ternyata teu gampang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus bae merenung sampai 40 hari Kangjeng Nabi Musa merenung. Eta teh sambil puasa Kangjeng Nabi Musa, sambil teu pernah luput tina tatahur bebersih. Teu eureun-eureun Kangjeng Nabi Musa make baju nu bersih tina najis. Tafakur ka Gusti Allah, renungan ngerenungkeun tentang kaumna anu nang hese capek dituduhkeun nauhidkeun ka Gusti Allah, ternyata dengan mudah ngagelok. Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa, Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teh sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah. Coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba. Kangjeng Nabi Musa ngasrup, ternyata bener ayat 70 urang. Masya Allah. Tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah. 500.000 manusia 70. Sabaraha persen coba? Sabaraha persen? Ya Allah, ya Rabbi. Kumpulkan coba nu 70, coba kabeh kumpul kabeh nu 70. Kakarak aya 60. 10 deui cek Gusti Allah. Teangan. Begitu diteangan anak muda. 10 masih pemuda keneh, Masya Allah. Umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi ane kapedet 10. Kade-kade cek, kade anak muda Masya Allah ya 10. Sore-sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda. Kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek dibeat dek dibawa munajat. Aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh. Kolot. Nu tatadina mah kakarake kumisna bulu jarum. Janggot bulu jarum. Budak kuari mah teh nyaho bulu jarum. Ya teh nyaho ka manupan. Baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa betuh. Kut. Aju cek nu kadua pen. Anu udah kata aing dulu. Aing mantas, aing boncit. Gitu kan baheurna. Budak kuari mah teu nyaho. Kuari mah meuli bae manuk. Boga duit teu boga duit maling.
taron. Ajawan ulama aja kajawan jasa jujurna. Aduh, kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna. Oh, di tangkal anu. Sana bisa naik. Coba naik. Engke 5 poe naik, ke 5 poe naik. Oh, geumari geus endogan. Sabaran dongna. Kakarak aya 2. Ke sampeun udah oh, geus endogan. Sabaran dongna. Aya 5. Oh, kuari keur dikereman. Tuh, baheula mah. Mun aya 5an sering hiji. Lamun aya 5, kebeneran dieu teh ngan tiluan. Engke 2 nu hiji saurang. Babari baheula mah. Terus dikereman di daontongan. Haju dicirian, ditangkal mata, kue make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga. Batur ge datang ka dinya, oh geus aya nu boga nyaun, jujur jasa baheula mah. Geus aya tandaan tah tangkal, aya manukan di bareng di deuk geus aya nu boga tah tandana. Geus daekeun. Masyaallah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah. Zaman jujur, kuari. Ya Allah, Masya Allah, kari jujur jasa terus, tidak benar, tidak kakarak borosot, tidak kakarak megar, tidak deh, geus aya bulu jaruman, Masya Allah, kayak kadinya deh, geus aya bulu centong, berak banget nanti bulu centong pan, nah, kari tidak deh, geus hari Swiss, tinggal tere dihiberkeun, alah. Dibagi tasya 2 tasya hiji. Ya Allah ya Rabbi, eta ngeunaheun jasa baheula. Aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa. Eta zaman jujur jasa, tidak ada korupsi saat itu. Ieu anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mentek sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak. Eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu eta lain jelema sambarangan. 2 barangan eta. Sebab naon eta kumaha keur mantengna hate. Lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen ku kumaha ge. Kajen ting budak belasan tahun kolot. Lamun keur biasa-biasa kadeurna ngora. Lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui. Biasa deh itu, no problem. Biasa, aja nyana bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara. Manca wali kos itu, utama urusan rahasia. Bogo nage lain bogo cara ente. Masya Allah, dadamelan Allah gelis amat. Tuh, muji syukur ka Allah. Nu jore jeung nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we, mudah-mudahan we bogoeun ka aing tuh kan. Saya pajar bener bae tuh henteu. Saya pajar bener bae deui kos kitu. Tah, ieu. Ieu guys, kumpul 70. Dah. Saparantos saya 70 Gusti cek Kanjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap. Cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan. Sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ka anak sapi tapi tetep nu 70 maka aing bae ibadana pohara jasa. Aju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon? Diwarah. Deuk diwarah naku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa. Lantaran nyana cicing bae. Saat batur aribada ka anak sapi. Lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan. Nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah.
tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyelamatkan diri doang. Maka lu 70 ajak ke Gunung Dursina ku hidup di warah cicing baik teh bahaya. Masya Allah Gusti nu mantap 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 itu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolongan anak ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep sabaraha aing nyaho atuh anu babari teh mongkos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah. Nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nitah teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicokot genep ieu kan leuwih 2 ieu kumaha Gusti nu 2 nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang. Masya Allah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna ge penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu ternyata begitu genep lain 70 sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70 barang dihitung mun sagolongan genep aya 72 usul Kanjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu 2 aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja waduh Kanjeng Nabi Musa pohara setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina aduh cek Yusa jeung Kalib nya sih bah kami itu bisa diajak munajat ieu instruksi ti Gusti Allah teu bisa tetep pangusulkeun ka Gusti Allah ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul masa sih pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa Gusti nu 2 ge hayang milu kudu kumaha menanganina Gusti cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujungna mah kapan menang rahmat jeung ridho aing sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu mah ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae ridho geus nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah diabadikeun di Al-Quran ieu ayat waqtara Musa qaumahu 70 rajula wallahu a'lam bimuradihi Kanjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki eta teh mimmalam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna awas Musa waktu eta
kudu berangkat maneh lini kotina karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Begitu datang kana waktu nunggu Kangjeng Nabi Musa teh. Selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah. Musa, bejakeun kanu 70 puasa. Sanggeusna puasa ulah batal wudu. Sanggeusna ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih, ulah make pakaian nu kotor. Bejakeun. 70 puasa terus-terusan. Salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doa. Sahur korma hiji, percis kos urang bulan Ramadan bae gitu. Tuh, siapa seri? Henteu berarti kan? Atuh mal kapangijin Allah, ai puasa kos urang mah kos kieu. Hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng. Ya bukan lagi boho, kopi aya, teh manis aya, rujak aya. Karujak-rujak asem aya, naonan atuh. Masya Allah, ngebreng-breng di dinya. Dia kibiar kapanggih Allah, atau maka panggih jeung rujak. Tah, 40 poe Musa, puasa nurut nu 7 poe aja memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah. Batur nyembah ka pedetnya nama henteu, kita puasa mantap jasa. Bukana cukup korma hiji, sahur korma hiji. Siap. Wudu ulah batal-batal. Ketika batal, cepat wudu. Ketika batal, cepat wudu selama 40 poin. Siap. Ulah make pakaian anu mewah-mewah. Tur make pakaian anak kudu nu bersih bae. Ulah kacampuran-kacampuran, ku noda-noda najis jeung sajamana. Siap. Nu 40 puasa kabeh, wudu teu batal-batal, wudu Kangjeng Nabi Musa saat eta. Kemudian make pakaian sangat sederhana, di samping eta bersih pakaianana. Ulah kapanggih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantak urang ge kapanggih jeung Allah teh kos kitu. Ulah kapanggih jeung pamarentah, ulah kapanggih jeung jelema, ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing. Cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah. Tilungan usah gede kieu korma. Kuari aya korma Amerika teh tuh pada teh sumpah kieu tah. Ngadahar tilu ge teh mah buah senep basana teh mah. Malah mah ai dihareupeun urang mah tilu di tukangan di jero kamar ngadahar deui tilu deui. Waduh, zaman ide ka Allah tah ngaranna ka korma. Tuh ketika urang dahar hate kumaha, nginum hate kumaha. Oh masalah. Dahar jeung nginum masalah tapi hate. Dia emang wali emang teu dahar-dahar. Emang wali kumaha teu nginum. Cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak, hate aing mah tetep ka Allah. Ketika nginum oh ieu mah bagian awak, hate aing mah tetep ka Allah. Ketika sare oh ieu mah bagian awak, hate aing mah ka Allah. Kitu bae terus bagian awak, bagian roh atuh lain deui. Tuh, urang makan ai bagian dahar roh milu. Mau menikmati, wow, ecrak belecrakan, wow, harajasa, oh, ke Allah kerdahar teh. Begitu keur salat, keluar roh deui. Tedekeun ka Allah. Endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya. Beuh masyaallah, sambalna buatan mana eta? Asalna Cibiuk moal salah eta kajen. Tuh, urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui. Berarti lain wali. Ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae. Sapira teh mah awak doang, nu awak mah kege pae. Nginum lah sapira jeung awak. Sagala rupa. Jadi teu anti. Teu. Malah dari bandingkeun jeung nu puasa, anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae. Atuh bandingan dahar nginum ka Allah. Daripada puasa ujub aju ngomong kieu. Budak tilo puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres sama kan tah mah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun
je tuh lawang sorga geus maruka jang aing mah bau eta kos kitu awal ka sorga kos malah mah urang lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ya bakeur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus teu kudu tah dia teu ganyawan kan teu ganyawan ke batur rudahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we gitu tah set mun kue teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadelena ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeu tolol jelema eta ria teh gitu hayang kanyawan oh berarti keur puasa ngorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ningang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina masyaallah karim ngalamun bedi mah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal dihampuran dek maling di we eta belum da jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sawaqat rahmat kaula ngaleuweuhan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti saya teh tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwanya boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui ku hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana ya tatas maja
aduh barang nyian salah deui ka 3 kali gas endet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anak ke indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya endet sia hampura urang mah kos kitu sebab kurang suka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salamet. Dak lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui ge biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Eleh, kotok ngileung-leum. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngaleumpangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat ca modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae
bari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema na ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh ya Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak lagi buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sekarang Ali Sadikin oh ulah naik yang sama Ali Sadikin wawasan luas oh benar tapi di alam sebab non nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab bari geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nyaho salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari je nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae
namun perjalanan teu beres rugi amat jang pemikiran orang jijaheunya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lengser suarto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macem-macem ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah jamual roba iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah. Poe ieu jadi bener loba. Eta mah nang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas bolon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah
nu turun tina jabatan anak langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibad asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke makan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara na ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero kana oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadi sing ade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese sa Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae hiber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana berhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok meh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar meh bloodjang teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya
nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak-cak cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si Atoilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si Atoilah hese tah dibere contoh ku Syekh Atoilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ke mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat didinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun dek di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teh nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat buka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng si mbak cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula nan sabar
oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh Gus itu mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat peting natas Isa Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjaknya na susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah kali mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafallah dua malaikat padahal mah polisi teh penegak hukum pengayom nyana teh adalah pager hukum bisi aya embe anu teu parugu asup ka pager polisi bagian kebo besi aya nu mapal sapi besi aya nu mapal polisi bagianana pengayom jeung sebagai pagerna ternyata anu jadi sapi na pager makan tanah orang doakeun teu kabeh ja polisi ge polisi nu can benta mata hatena supaya dibere bareun ta mata hate janya lagi moal kuateun ai kudu dikerbek-kerbekeun di neraka moal kuateun ai kudu disate di neraka mah urang doakeun tetep mun eueuh polisi di Indonesia di negara urang deuk kumaha tapi polisi nu bener-bener jadi pengayom ulah pager makan lain tanaman petet maksudnya petet ge geus dihakan wae tanaman onam geus gede tailah moal kuat teu mah ku nafsuna doang sagale di ieu urang daroakeun polisi sa Indonesia di bawah pimpinan Tato Tuto aing salah mudah-mudahan bararenta mata hatena sehingga bisa merubah niat nu tepati bener jadi bener anu nyana salah jadi teu salah nu dosa-dosana dihalampura ku Gusti Allah jadi urang ngeunaheun pan geus nu geus mah tinggal nuncan orang ngamimitian deui